Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Raspati Raksa. Balik deui ka channelna Orang Sunda, kebanggaan budak Bogor Barat ya, Raspati Raksa. Oke, kumaha kabarna barudak? Mudah-mudahan sing sarehatnya. Setelah pandemi mudah-mudahan kembali normalnya. Sing sarehat lah kabehan urang ge di dia alhamdulillah ayeuna mah sehat. Jadi ya mudah-mudahan selamanya sehat lah nya. Saasieun wayang geuring heuh. Oke, pertama-tama orang hampura badak ya. Geus rada jarang, memang rada emang geus jarang sih ngupload karena memang posisi karena posisinya memang orang pribadi aya loba kesibukan barudak Raspati Raksa ge masing-masing boga kesibukan jadi ya hese kumpul lah gitu ya. Oke, jadi ayeuna anu nempo video ieu ieu teh non ngaranna sorry nya ieu non lightingna keur bermasalah teh nya tadi mah keur persiapan biasa-biasa wae ayeuna rada ke depan. Jadi anu nempo ayeuna ke depan hampurannya ieu lightingna teu nyaho aya naon buah ieu jika ke depan. Aduh aing aya wae. Oke nya naon nepi mana tadi? Jadi anu ayeuna barudak anu nempo episode ayeuna ieu nya ieu teh episode pertama acara baru Raspati Raksa anu kontena teh semacam podcast lah nya. Jadi engke urang kaharep bakal nampilkeun narasumber atau bintang tamu secara random dari berbagai kalangan. Jadi eta guru, bisa atlet, bisa tukang macul, bisa jadi namanya. Pokoknya mah ya acara baru bakalan seru deh karena memang pembahasannya kalangan orang bawah kan aya kalangan luhur mah nyawanya geus loba lah anu ngabahasnya model Deddy Corbuzier kan non ngaranna artis lah terus pejabat pokoknya orang-orang hebat terus nantinya Pindes artis-artis doang artis keren deh ge Kang Budi Dalton tah sarua artis-artis hebat. Nah, ayeuna urang ieu Raspati Raksa bakal ngangkat orang-orang biasa tapi aya piomongan pokona mah gitu nya. Oke, jadi ieu episode pertama Raspati Raksa di acara podcast ieu engke anu maturan aya khusus. Ya, jadi urang mah geus teu dihareup kamera. Jadi orang bagian belakang gitu ya, bagian ngopi, nyen kopi, yang bintang tamu. Ngopi, mantap. Jadi iki aya hostna nya, aya berahanya hiji dua tilu, aya tilu apa opat host gitunya. Jadi secara bergantian lah. Karena kan sorry nya ke depan wae ieuna lightingna hampura pokona mah maklum lah. Lighting murah. Can nambah KWH. Can nambah KWH. Jadi engke bakal dibaturan ku nu pertama aya Kang Abay ya manehna seorang lain binaragawan sih jadi tukang olahraga lah nya tukang olahraga bisa jago main bola mainna saking hebatnya yo bola teu beunang suku nu beunang nah eta kehebatan Kang Abay Hebat dan parah. eta salah satu kelebihanna heupan ai nya jadi olahragawan mah kudu inisiatif lah nya. Iyalah. Jadi bola teu beunang suku ge tidak apa-apa gitu. Eta nu pertama, nu kadua aya Kang dari Sudut Boy. Kang dari Sudut Boy ya iya the master of omongan batur. Aya wae jelema pi omongeunna. Makanya saksikan aja di episode ayeuna sampai mudah-mudahan sampai beberapa episode keharup ratusan episode. Mudah-mudahan, oke? Hiji deui aya Kang Nogil, mungkin budak Raspati Raksa geus kenal lah saha Kang Nogil nya karena memang baheula di channel baheula sarua urang bareng jeung Kang Nogil nya. Jadi geus teu aneh lah, geus teu asing. Tapi engke ayeuna mahina di bagian layar ya keur nyekel kamera, nyekelan we doang. Ame teu goyang gitu. Mana aya di tukang kayak paling tergantung kondisionalnya lamun misalkan anu sesuai basic Kang Nogil nah Kang Nogil keun aya di dia ya nya. Jadi
random lah kan waktu nage kan teu ieu nya naon ngaranna waktuna teu bisa bareng gitu nya aya nu hiji libur nu hiji gawe gitu ya jadi ya hampura lah. Oke. Nu pertama aya Kang Abay. Mana Kang Abay? Asup Kang Abay. Upload. Kalabat. Asup Kang Abay. Kalabat. Jaga Kang Abay. Alhamdulillah. Saya. Akhirnya orang bisa kesampaian oge ya. podcast ya. Kawaktosan oge urang ieu. Gaya sih. Pan rada lembut kamari karakter itu soreang mah. Jadi rada lembut ya. Atuh. Aduh, lain Mabok 2 kali deh teh ka soreang ge. Oke. Jadi ya Mang Abay nungke baturan di episode pertama sampai selanjutnya. Ya bakal rolling banyak. Rolling. Kumaha kondisi heuh. Nah, nu spesial soalnya ya bintang tamu spesial. Tapi lain martabak. Oke. Host nu kadua urang kenalkeun nyaeta saha Blay? Aing kesana. Deris Rude Boy, Deris Rude Boy. Come here. Come here boy. Hai guys. Assalamualaikum. Hai guys. Chicken man. Paling mana orang, Mang? Diuk di kamar. Anjing. Kabut Chicken wing. Orang tanya Mang cara nu si Ablay tadi tanya. Oke, jadi barudak rasa ya episode pertama nu narempo episode ayeuna nya, nu nempo video ayeuna. Ya adalah video episode pertama podcast Raspati Raksa. Mohon. Anu bakalan di ngaranna naon, Blay? Ngojay. Artinya naon Mang ngojay teh, Mang? Ngomongkeun jelema aya. Ngobrolkeun jelema ngomongkeun jelema aya bisa asup. Tapi aya dalam kurung. Nu aya pi omongeunna. Berarti da ngojay ngomongkeun jelema aya teh berarti lain jelema kaya harta naon pokona nu aya we pi omongeunna. Nu loba picaritaeunana. Baik, kos nu sabeula. Nah, eta ge pasti rame ceritana ya rame pasti. Bang, jadi memang kunaon aya Mang Deris di dieu. Karena memang jeung percontohan baik sama. Iya, jelema pi omongeun teh gitu. Halayak ramai harus tahu tentang Rude Boy, tentang Abay semua pasti tahu. Makanya pantengin terus channel Raspati Raksa. Oke. Malum guys, malum perdana. Oke. Jadi konsepnya kieu ieu ngojay ieu ngomongkeun jelema aya maksudna aya pi omongeunna. Kan emang jelema teh kan Mang Abaynya. Iya. Sok aya wae nya pi omongannya nu di jalan anu di mana wae heuh. Ulah ditanya. Maksudnya di mana wae lah. Ulah ditanya. Aya wae pi omonganna. Ulah ditanya wa. Aya orang kudu omongkeun ieu supaya ka hareupna ulah kitu wae gitu loh. Bener. Gitu. Benar. Ngomongkeun jelema nu aya. Nah, gitu. Jadi jeung pembelajaran urang lagi nya. Oke. Ya ayeuna selanjutnya saha ya teh na? Gue star. Soalnya urang ayeuna mah geus moal di hareup layar ya. Terus Mamang di mana, Mang? Urang mah bagian biasa, bagian tukang. Oh iya. Heeh. Gue star, ayah pengen cepet-cepet ditanya. Ayah 1 anak, menjelang kepala 3, siapa lagi? Menjelang kepala 3. Masih teman dekat juga. Siapa lagi kalau bukan? Indonesia. Aldi. Iya. Blado. Sembah Blado. Waalaikumsalam. Yo, di mana ya tempatnya ya? Jerempok. Di gue star. Diuk. Mas. Rokok, Mang. Ayo, kalem. Nah, jadi untuk spesial episode pertama podcast Raspati Raksa. Jadi orang ngundang Mang Abay deh. Blado. Bang Blado. Anu boga ieu tempat alhamdulillah. Blado Kita terima kasih Bang Blado. Hatur nuhun Mang geus ngaluangkeun waktuna nu sangat sibuk. Mere tempat oge jeung urang syuting insyaallah ka hareupna bakalan di dieu gitu nya. Amin. Hatur nuhun Mang Blado. Oh, sama-sama. Jeung hampura orang mau bisa lila, orang bagian di tukang euna mah Mang Deris. Ya, ka mana, Mang? Bagian ya, seorang bukan bagian tukang. Bagian rumah piring hoe. Rasana kitu kopi. Nah, amun dinu hajat mah. Oke. Ya, selanjutnya diteruskan ke Mang Abay jeung Mang Deris. Rude Boy. Mangga. Ya, mangga, Mang. Ada di jalan. Oke, Mang Aldi. Ya. Ya pertama-tama orang perkenalkan ya.
profil Mang Aldi ya. Anjing. Ulah Kayak mamang muncul ya. tah profilnya. Mamang. Trackna. Kamu mamang kesana orang terlalu tua. Kok tukang cil? Wah. Wah we nya. Wah. Kan jadi ayah heur. Aya. Ayah Aldi nanti ngaranna. Ulah bahasa-bahasa ieu. Ya, bahasa sorangan. Oh, aturan boleh ya. Kopina itu mah. Kopina. Sebenarnya mah ya lamun aya endorse we ieu kabuka tah. Aduh, Sensor. berhubung sayang ya Hampura ieu kanu boga produk. HBD. Hampura badag. Oke, Mang Aldi. Singkat hobi Mang Aldi teh naon Mang Aldi? Kegiatan sehari-hari gitu maksudnya. Ayo orang mah nya kumanya, ayo hobi mah ya paling ya main musik, paling ya ngasuh budak lah. Ya main musik gitu doang. Mau gigir. Naon Mau gigir musisi. Naon, Mang? Musisi. Oh, musisi. Palamun sudah mah sisi gigir. Oh. Gigir. Asupna mau gigir. pipirnya. Nah, mau pipir Malipir. bisa. Kopi. Nah, Atur nuhun, Mang, atur nuhun. Hamurai. Agak hejo nya kopina. Tim kreatif pengertian. Tim kreatif. Diperpanjang kontrak. Ya, Mang Aldi. Teraskeun. Kumaha tah? Ya orang masih Geser Mang. Aduh. Kieu eta naonnya? Eta naon bebas. Pan urang mah ieu meureun bintang meureun. Bintang. Biasa banget saya taman dibere tambal suku. Pantes emang mah. Naon tadi pertanyaan Kaiji can dijawab ya. Profil Mang Aldi. Profilna maksudna nanya naon heula ieu profil teh ieu. Tos gaduh naon sih ngaranna anak teh? Ulah kainya tuh. Sama terlalu pribadi nya Mang ya. Ya teu naon sih sebenarnya. Hobi Kang Aldi. Ya. Nama. Perkenalkan urang ngaranna Aldi Maulana asli namanya nya. Cuman sok dipanggil Blados. Blado gitu ku babaturan teh teuing eta. Agak tenyambung Di ya. mana bu asalna teh urang itu? Apal teuing teh di mana teh? Pokokna nama jadi kadinya we. Tapi eta teh nama familiar. Familiar Nah. mohon. Nama panggilan lah nya. Hampir Seluruh RW RW nya 04. sudah mengetahui. Oh henteu, apa kepegawaian geus. Oh, Blados. Plusna sampai ke pekerjaan. War. Bahaya, Perlu war. dikasih applause. Heeh. Alhamdulillah nya. Ditampi. Teraskeun jawab lah. Can dijawab di tadi ya. Tenang. Pertanyaan hiji ge alhamdulillah. Jawab lah. Tadi. Hobinya. Hobi tadi. Hobi. Kang Good Boy. Ya urang hobi sih untuk ayeuna sih urang paling ka musik, kali Kang Peloy gitu nya. Ya, setiap minggu lah. Jet ya. Setiap Peloy minggu. urang jet. Masuk ABT-na teh geuning ngaranna jelema lah gitu. Tiap weekend lah nyamangnya Tiap ngisi weekend. kegiatan. Selain jeung anak meureun nya. Aya anak mah karuhan lah teh lain hobi. Lain hobi. Aya Emang eta mah kewajiban. kewajiban. Berarti sehari-harinya selain bekerja hobinya musik. Musik. Nah, gitu. Musik jeung Nah, paling ya. ngesehatan. Karena motor seletik lah. Ayeuna orang flashback ya. Flashback ka. Nah, ka Flashback. tukang lah ya. Aduh, Orang rada pasti berat loba, ya, rada loba berat. cerita, loba cerita. Kebenaran Mamang Aldi teh bisa dibilang ngagedeana sarua jeung abdi gitu kan. Jeung urang gitu ya. Jeung urang Loba lah. kisah oge gitu kan. Aya kisah kelamnya. Kisah kelam. Sahistori. Sahistori Mang. Sariwayat. Sariwayat, terutama dalam hal percintaan. Aduh. Asik. Agak berat Agak ya, flashback ya. Emang agak-agak sedih sih kadinya mah. Alamun bisa flashback Mang ya. Momen. Momen nu paling berkesan dalam Enggak nu berkesan heula nya. Nu berkesan. Berkesan heula. keur sakola pan Keur sakola we, pentingnya iya, beungeut mah jore, yang penting orang terkenal gitu. Nah. Dimulai ya pendidikan dasar rek SD apa naon tah. Momen berkesan lamun eueuh ge SMP-na apa SMK-na lamun. Ayo urang mah momen berkesannya zaman SMA teh nya eta paling bobogohan unggul sih. Oh langsung SMA. Berarti Langsung SD jeung SMA. SMP we. Polos pisan. Urang los. Langsung naiknya Langsung kalau naik. chat Karena ya. orang SD jeung SMP mah teu boga kesan. Oh, tuh bapak kesan, masih Naon polos. tah anu pengalaman berkesan tah? Pengalaman berkesan sih ya Cinta monyet apa Ya. cinta beruk, cinta kerak? Kan loba ya. Cinta. Dulur-dulur monyet loba. Loba. Lain monyet doang. Bekantan. Nah, heeh. Kumaha eta, Mang? Kesana apa di Oh, euring di apa kumaha? di masa SMK coba. Berkesan naon momen kan ya? Momen, Mang. Berkesan naon tah? intinya sih kalau momennya Nah, ada pohon oge sih. Momennya sih paling percintaan hungkul sih. percintaan. Ya, karena percintaan SMA nya sok aya Heeh. kumaha sih? Itu kan dia teh jelas itu kan. Terjelas Ongkrak ingkrik guys, percintaan kan itu kan ya. Lama pan nganjang dia mau digoceng ge. grup aja di grup, iya grup. Bener, Bang. Nganjang artinya naon nganjang? Tah, kudu titip diteraskeun. kreatif, Nganter, panjang. nganter. Nganter. Jangan lama-lama.
Pesen ti Mang Lado lamun nganjang nyawartina nya. Nganjang teh nganter, jangan lama-lama. Misalnya maneh mau ulin bikang atau biang anak baturnya, jangan lama-lama. Minimal dihandap Jam 10. jam 10 berarti jam 11. Jam 11. Jam 9, setengah 10 lah boleh. Balik. Heeh. Kudu boga artina Kang eta teh. Berarti eta cinta-cinta teh, mengenal cinta teh di masa SMA. Di masa SMA pokoknya mulai percintaan mulai bisa dibilang orang pernah jadi fuckboy Kang. Aduh. Fuckboy. Ge fuckboy. Fuckboy. Ya. Padahal baru panas satu percaya urang. Oh, bercanda, Mang, bercanda. Santai orang mah santai asli orang pernah buka kabogo sampai 3. Nah, Eta sekolah. hiji-hiji lah, hiji-hiji. Gedeg eta Jendrekeun. naon sampai 3. Tilu. Sampai doang eta teh. Lain Ah, mah awe hungkul. jeung doma. Oke, yang pertama nu kahiji. Nu kahiji lah. Tilu cenah ieu masa SMA ieu nu kahiji. Ini perlu disebutkan ya. Ah, terserah gampang kayak tinggal tit. Inisial. Pokoknya Ngaran inisial tapi, di ngaran. T-nya. Oh, teh. Naon Di inisial? T. Naon? Tony. Tut. Lain naon bisikeun mau dibejakeun. Oh, Tiwi. Ampura guys. Si Mamang mah parah. Ampura aduh. Tiwi. Disensor, ya, Tiwi. Tapi kan diedit sensor moal nyaho Tiwi. Tiwi. Tapi kan seueur Tiwi nu mana kan teh nyaho nya. Banyak. Banyak ya. Ulah ngerasa gernya Tiwi nu lainnya. Eta nu teu ngerasa deket mah. Reksa tayo. Wah. Bahaya. Biasa bapak budak. Iya, terus Tiwi Momen berkesanan naon, Mang? menjalani hubungan. Bobogohana lah. Bobogohana. Berapa lama waktuna atau durasi lah Bisa dibilang sih hampir setahun ya eta. Wih, Lami oke nya Mang nya. Nembaknya langsung setahun berarti 11 bulan leuwih sabulan setahun teh nya. Bener. Bener. 13 kurang hiji. Eta ge. Amun ngedit motor geus lunas biasana. Tah. Masa bulan tapi tah ayeuna kan jeung inisial T eta setahun cek Blado. Coba tah dalam perjalanan setahun teh kumaha tah? Dina F. Lain eta nu teh heula inisial teh heula jentrekeun inisial teh satahun teh momen-momenna. Momen nu berkesan ku Mang Aldi. Aya suka dan duka apa sih hubungan? Benar. Nah, ayeuna nu paling bahagia heula lah. Momen duka. Momen duka heula memeh kasuka. Suka Mang, Ya, suka. momen sukana sih orang ya bisa dibilang kumanya. Jadi hesenya aya ngaran baheula mah zaman sekolah mah. Jadi tong kudu loba duit. Loba duit 3.000 atau jeung beli bensin doang lah. Tah. Bahasa Jadi harita, nganjang teh. bahasa harita bensin masih 4.000. 4.500. 4.000. Oh, 4.500. 4.500. Duit goceng teh pulangan keneh. Berarti cukup lama juga ya. Lumayan. Eta masalah eta suka dukana sebutkeun heula. Suka dukana sih Arek- urang, urang tersebut. Oh, cinta cinta nggak bertepuk sebelahan. Cinta nggak direstui dong. Pokoknya sebelahan lah. Maksudna naon tah? Kadal ben atuh kadal. Nah, bener. Jangan kalau padahal geuning. Ya, pantesan. Karena naon tah? Karena naon? Karena naon, Karena Bang? teu setuju teh. Ya karena nempo latar belakang keluargana mungkinnya. Oh, background. Jadi jujurnya tuh kalau disebutkan lah. Teu kudu eta mah sensor. Karena kan masuk ke Oh, eta mah rahasia industri eta. Rahasia Nu industri. meunang. rahasia pabrik lah. Nah, Iya, eta. iya. Hiji. Nah, keluarga family soalnya keluarga Mang Blado. Itu mah keluarga Caroge. Anjing lah. Bener tuh, Tapi ya? orang pernah oge. Nah, Anjang nya. Nah. Jeung ieu ya. Oh, saksi hidup ternyata Ruboy. Benar, urang kan, anjing. Jadi kieu nya guys. Ece. Ayo ceritakeun. Tenanan Mang kurang Urang kumaha pribadi, ya? pribadi macan apa Ya, lah ceritakeun. kadang-kadang AWW teh urang mikirnya teu nyaho perjuangan lalaki teh duit 2.000 teh nya baheula nya Mang Ngepak asoy. ngepak asoy urang pak asoy nyaho asoy kerupuk lah nya Maksud lo Eh, dibajakan. Bisa dibilang ya. baheula teh Kang diminum ya. nya mangga dilajengkeun. Teruskeun. Ceritakeun. Tapi teu naonnya urang izin heula ya ka Mang Aldi ya. Ya teu naon. Teu Orang naon bukanya. dibongkar. Oh, yung Sebagai pelajaran oge jeung awewe di luar sana teu kenging anjing lah. Kayak teruskeun. Teu kenging Anu jadi ayah pan. berperilaku kos gitu istilahnya. Jadi Hargailah sih. baheula teh malam takbir guys. Nah. Pakai batiknya orangnya. Urang teh make batik dua anak. Garek anu naik motor kondangan. naon? Vario. Vario. Euy. Wah, ngajak apa undangan? Entah mang baheula mah tren Style, ya. style.
nya. Euy eta keur viral banget. Geus maghrib apa sore apa geus isya? Geus maghrib. Oh, geus maghrib. Urang duaan geus salat maghrib tah. Langsung OTW rencana bade ngajak Neng Tiwi ieu ameng ka dieu ngajemput ka Ciletuh lah nya. Tapi pas nyampe di mana? Aduh, rada tetega ya sebenarnya abdi. Perih soalnya. ngantuk mangkena. Urang anu nyeun era mau ieu baturan serangan. Masalahna urang ge lain nu ka Bogona ilu nyeri mang. Maksudna kunaon? Eta teh eueuh apa kumaha awewena? Kedap mang. Ayo. Jadi pas nyampe ka imahna rencana geus mau martabak ya. Eta hasil nupak asoy martabak mang. Tapi martabakna pasti lain nu kubang. Lain. Martabak lokal. Ya. Nu baheula teh goceng nyegruk. Terus Nah, pas nya 5,5. Pas nyampe ka imahna urang duaan jeung Mang Aldi teh ya. Blado. Mang Blado. Assalamualaikum biasa. Nah, si emana ayo teruskeun. Kalah nempo togel terus. Pasang togel wae. Teruskeun. Nah, si urang teh nyampe ka imahna, assalamualaikum kan. Nah, kabeneran si ibuna tah. Geus setelan baju tidur. Baju piyama mang. Oleh baju piagam. Lain. Si paling piagam. Sekalian we mau piala tuh. Teruskeun piyama. Urang teu kelar-kelar ya cerita ya. Teruskeun. Jadi Piyama si ibuna keluar, urang make posisi malam minggu. Malam minggu, Mang. Malam takbir eta. Euy, batur madur der di masjid urang manganjang. Terus pas si ibuna eta kan nang si ngaranna naon si anjing bang aing nanya ka si Umina. Si Neng Tiwi aya? Aya. Urang era naon ka? Aya si ieu ya, Bray. Nah. Maksudna era lah ieu babaturan mah di kabupaten teh ya. Salah mah. Terus guys, bayangkan guys. Batik kolot atau batik? Ente. Atuh batik anak muda banget. Iya. Celana pensil. Celana pensil sakieu. Langsung. Celana patlot. Corong minyak. Goceng ngaleutikeun terus. Jawaban kolot nah heula ieu mah jawaban kolotna. Neng Tiwina teh aya cenah. Urang duaan syok eta asa kabentar gelap barudak kieu nya urang kitu kabentar gelap urang nanya kieu teh aya ka mana karena kieu bieu mah ulin jeung saha teuing lalaki urang di dinya bray era ka si ieu asli aing era langsung balik kanan mang teu pamit ka kolotna ge bayangkeun karena naon si kolotna teh nyaho geus bogan ka Bogor si Mang Blado gitu kan si mah kan geus agak dewasa rencanana rek serius kasih si botol kecap ya sensornya sensor treat gitu malah indit kadal anjing kabayang nyeri hatena urang tapi ieu teu insinyur denan insecure teh tah pas setelah eta bokin dibawa ku nu sejen. Ya biasa pan sifat pak boy. Gila. Enggak ada sakit hati guys. Apa itu sakit hati? Berarti langsung balik kanan. Ya, kan cadanganna 2 deui cenah Mang. Jadi mau nyeri hate gitu. Ya cuman emang nu 2 deui jauh kan ya lokasina. Henteu eta heula endingna can beunang. Endingna jeung si eta teh. Setelah kejadian eta Mang Aldi teh apa geus waka rapat waka dobret? Bener. Apa balikan deui sempat balikan deui apa kumaha? Henteu, kurang ya di ieu dibundirkeun. Nanti teh. Henteu mah. Digantung maksudnya digantung. Bundir. Kerusuh mainna bundir. Kerusuh bunuh diri teh serem banget. Jadi posisi hubungan teh Mang Blado meureun digantung. Nah, digantung. Bahasa gaulna eta mah. Dalam data. Dalam waktu berapa lila tadi digantung teh. Digantung teh si ieu. Mun 1 tahun leuwih mah 2 tahun bisa jadi dah. Eta mah lain digantung atuh Mang. Jadi si tama dipencit ngaranna eta mah. 2 tahun mah lagi. Tapi urang ya kitu urang teh masih kira deket jeung si eta teh. Berarti 2 tahun kejelasan. Nepi ka putus. Tapi urang teh kabarnya nyok kawin we. Tong ndang dikawin deui. Heuh. Era meureun mah. Era nu banyak berarti istilahna anggeusna ti dinya. Anggeusna eta. Nah, nu kahiji. Nu kadua. Nah, nu kadua ini penasaran. Nu kahiji ge geus dramatis ya Mang Asep ya. Pasti ya nu kadua ya. Nu kadua pasti geus nu kahiji ayo. Ai nu kadua mah pan jeung Mang Asep pernah meureun nganter ka. Jeung Mang Asep ayeuna. Mang Ablay. Ka mana?
anu eta ka Cigudeg teh geuning. Anjir. Oh, deh. Jauh Oh, amat. sadi ngaranna. Cepera. Hai, Pera. Anu urang gayoran. Ta Jeung eta. jeung si Haji Rijal. Haji Rijal. Oh, Mohon. Haji Rijal anjing. Oh, eta nu kadua, Pera. eta teh urang boga lain nu kadua boga tilu. Heuh masuna sanggeus jeung si T. Tadinya kasih P, F kasih F. Kasih F. Sabar alila. Terus Ya, di jeung manehna urang bisa sampai setahun sih. setahun. Lila oge nyamangnya. Setahun. Tapi eta urang dirinya kasih hari Rijal si awena teh resepeun. Urang pernah sakit hati kieu pan. Kumaha coba. Kumaha coba. Aya urang pernah eta jeung bebaturan sorangan arek gelut Gara-gara awewe. gara-gara eta. Jadi urang teh sok SMS-an pakai HP. Pan bae mah zaman SMS-an nya. SMS-an. Oh, can aya WhatsApp. Pakai handphone. Si bebaturan si Citana Ya. kan. Ayo horeng sok cetan. Oh, gitu kan. jadi teman makan teman, guys. Pagar Teman makan makan rumput lah Iya. Terus kumaha tamang? Aju kan uang kan geus ulingnya di Gunung Bubut. Hari tadi GB. Heeh, di GB apal meureun GB. Apal. Kurang kieu manehna. Kok ditanya kurangnya. Hmm. Kok icing wae kunaon? Enggak. Ngomong-ngomong bahasa Indonesianya. Karena pan eta bahasa Iya Indonesia. kan ngobrol jeung si Tangkurakna. Heeh. Oh. Nah motor ya. Oh, motor. Balik. Motor naon? Periode. Enggak, beat. Oh, beat. Beat. Loba Pan- oke motorna nyamangnya. Pan motor awena. Oh, motor awewe teu modal. Si goblok teu modal. Emang satu modal, Mang. Keadaan yang membuat seperti itu. Nah, Anjay. kapan? Gila. Terus? Orang kan nanya gitunya, kok icing wae? Hmm. Bilang gitu kan. Kamu suka SMS-an bukan sama si kan teman. Kasih FT. Kasih FT. Terus? Oh, Aju ngomong kieu, manehna. Ya, aku suka aja mah dia sakit hati meureun. Langsung to the point. Itu poin. Ya wajar sih. Kabaturan deket. Gelo. Ya wajar sih kan dia ganteng anjir tah orang dirinya. Anjing. Dada, Mang, nu Asli dilaksi. asli real Ben. Fisik. Real mah asli real. Kedap, emang si Pera teh geulis. Iya. Ya, relatif 49 lah. lah. Nah, anjing murah. Gara-gara si Pera bogoh ka anu ganteng kok saya jadi ngarendahkeun si Pera sih. Bukan ngerendahkeun gitu. Kesana jadi ngerendahkeun ya enggak. Jadi orang teh respect lah istilahnya. Respect. Tidak Maksudnya, komitmen Ya ya. kalau komitmen. mau suka jangan sama teman-teman sendiri lah. Nah, itu Mang benar. Tapi Pan kieu lah nya. Penyakit. Pan eta urang bisa lah nyalahkeun posisi awewena. Gelut teh dojek si eta. Hampir eta urang pernah neangkeun ka ditu salah paham. Jeung babaturan deket teh. Heeh. Di mana sih ya? Wih, jagoan ta. Jagoan. Laki meureun. Swearnya. Asli, Swear kita benar Asli. swear. Berita bener ya, Dek ieu mah. Tah, dek ieu. Dek jangjang, maksudnya dek jangjang. Dek jangjang. Dek keket barudak. Terus. Datang dang ka lapangan. Maksud sia naon kieu? Lapangan eta badminton. Badminton gitu. Lokasina. Terus? Manehna di dinya. Terus. Aing ngomong maksudna naon do? Si tapi urang sadar dirinya, urang ngebaturan lah. Teu dah euy. Terus. Ngebaturan mah. Ribut gara awewenya, Dok. Ribut gara awewe teh genah teh ya. Tapi na damai-damai wae. Urang milih bebaturan tinggal tenan naon. Teu sampai baku hantamang. Enggak. Lebih milih istilahnya micin awewe nya daripada soalnya pertemanan hancur. prinsip urang kieu, bebaturan lebih penting dibanding awewe. Nah, Respect urang, respect ka Mang Ali, respect. Berarti gatot. Dia nya nu ngaran si kan? Jatuh na ieu jelema aya ieu. Jelema aya, makana kurang diomong. aya mangana kudu Judul sesuai judul, Ya. sesuai judul. Ngomongkeun jelema nu ai. Ya. hiji poin ngojay eta. Bener teh cerita. Benar asli. Sok Bisa dipertanggungjawabkeun ya Mang Alinya. bisa sok. Bisa. Urang mah insyaallah Nah, real. nu jadi pertanyaan orang Mang. Si Pera teh ya sempat hubungan tuh ngaranna jeung si Tang ya. Henteu, mungkin si yang ngaranna kan jeung urang Deket. Tah cai Cai teh. kancingin Nah. dari numpuk. Anjay, ibaratkan daki jeung kulit lah nya ya. Heeh, Kok kieu. sih bisa dibilang? Semua. Anjing siki kanjut. Aduh toksik. Teruskeun. Peler. Teruskeun gak toksik gak asik. Iya, Iya, benar. Terus Bang. Teruskeun. Ya, ujung-ujungnya sih ya mungkin manehna ge
yang geus lah orang buat apa sih cewek masih banyak coy. Nah, Ya kan? benar. Jadi Respect. maksudna teh banyak baturan mangrunyakeun. Ya. Ya teh geus moal balik jeung Awewe sia teh ka ditu ka dieu hayang. Nah. Sia mah gila teh selama. Tapi emang beneran awena resepan ka maneh, Dok? Asok ulin tanya kan bahkan mami sorangannya pernah Mami? ngomong kieu, mami. Yo Aldi awe teh ulah eta wae nu dibawa Oh, indung. Nah, Mami ngomong gitu. dan ya kadang gak habis thinking ya ka awewe teh nya. Pan mami orang geulis meureun mah. Santeuna kan geus diajak ke keluarga gitu nya, geus diajak lah istilahna si tangkurak perak teh ya. Atuh cing mikir gitu nya. Kudu nama. Bahwa si Aldi teh lalaki mahal, tapi si ge loba awena goblok ge. Nah, geus ya percintaan. Nah, kedua. Buka tilu menarik teh. Buka tilu kumaha? Kamu teh menarik di skip. Skip lah skip ya. Skip. Berarti ayeuna nya poin kedua lamun teh diteruskan ya. Pasti Kumaha, kan tak masa SMA nya, pasti aya masa-masa nu aya wae pi omongeun istilahna lah. Aya wae lah ti keur leutik nepi masa remaja gitu. Benar, Bang. Nah, Nah. iya, perjalanan. Pasti Apa? kan baheula mah baradeurnya. Nah, pasti budak lembur mah. Budak lembur mah. Nah. Maksudna korban bullying apa Ya, ngalian? benar. Kudu jujur ya, Bang. Apa ngabang kawarah apa kumaha? Abang kawaran. Pentolan apa jadi pentolan? Ayo urang mah kieu nya zaman Kok- sekolah kumaha? teh disebut pentolan. Da lain Lain. disebut bullying dan teu. Oh iya. Netral gitu. Jadi enggak gantung. Nggak gantung. Siga player. Jadi jadi enaknya gitu kan eta nya roy nya. Caranya. Enak aja Nah. nanti bisa asup circle di Kan itu ka dieu. Oh iya Jadi iya. loba circle. Tapi pasti di masa remajanya, istilahnya di budak nepi ka masa remaja, aya wae meureun cerita pi omongeunna. Bener. Nya eueuh sih, urang ge lobangan berhubung Mang Blado bintang tamu pasti Mang Blado kudu nu ngajawab. Pi Pi omongeun. omongan. Ya anu ieu heula Nu menarik. Nah, nu standar-standar heula. Ieu mah IP ieu kudu musik aya musik mang ieu ya. Oke, Musik sedih. Oke. Waro gitu, nogil siapkan, request, masukkan. siap. Nah, ayo. Kudu aya musik sedih kayaknya ya. Nah, coba urang simak Mang Asep. Mang Ablay, simak. Ya urang masih kumanya. Loba nyusakeun kolot. Masya Allah. Baheula teh. Karena naon tah, Mang? Cilakana geus. Kedua atuh musikna pancen ieu ya sih. Atuh Engke we eta mah nyusul, ulah ge da moal bisa. Pan kita yang nari laki. Kayak nyusul eta mah. Itu maksudnya ya di ringan ya gitu. Terus, Bang. Oh, gini mah loba nyusakeun kolot lah. Nyusakeun. Naon tah? Contohna, contoh. Contohna, Mang. Contohna Cilaka Minang. Cilaka naon tah, Mang? Cilaka. Ieu teh bahan nu aya pi omongeun ya. Cilaka tah. Maksudna pi omongeunna ti saha? Di tetangga atau di lingkungan? Di tetangga yang anak tetangga mah aya wae nya. Eta si Aldi ngan ngan nyusakeun kolot teh padahal Padahal kan bener. bener. Padahal mah bener nyusahkeun. Karena naon tah, Mang? Sering cilaka teh karena ngebut. Berarti karena emang urang teh arogan nah, arogan untuk Arogan. arogan dan aromli. Terus. Anjing Kencengan mana budak cengal lo? Aing masalah dina Budak kenceng. cengal. Intina masih dina kendaraannya, lain dina masalah kenceng nyali intina mah. Bener, nyali, Mang. Nyali. Aing Bener motor pisan. sih spek nomor 2. Bener. Nomor hiji aspal. Nomor hiji aspal. Tah, amun nu spek mau napal eta split. Bisa anu memang. Pan urang kieu pernah PUPR. Oh, bener di iya. Jeung budak parigi. Tah eta jeung Parigi. Nambal eta mah. Nu bagian meleuman ban eta teh urang lamun hayang nya di jalan Parigi. Nah. Terus. Jeung si Jo Sebastian. Terus, Mang, balik deh eta kumaha? Heeh nya musiknya sedihkeun deui nya. Heeh, gampang soal musik mah. Istilahna loba nyusahkeun. Loba nyusahkeun kolot pertama. Kedua, Mang. Cilaka wae urang barangkali. Teruskeun heula. Na mobil pernah, dina motor wae urang pernah. Dina motor balik di awewe ieu eta masalah ka awewe tah. Aduh. Oh, jadi guys kieu mungkinnya mangalinya kekebutan teh karena Ya ada paya wewe. Ya. hayang ka alam, Kedua ngahilangkeun eta ngahilangkeun galau. Galau. Nya Mang ya. Bisa jadi. Terus Ya intina mah emang si Danu sih teh pemanjat penyakit mah. si Danu teh saha ieu? Jadi kieu Anak awalna. tidak tahu di Anak sekdes. Anak sekdes. Urang teh pan kieu balik-balik nonton reggae pan balaman nyawa sorangan mah. Bener. Dan
budak jinjet pokoknya mah. Uye Oh, udah gimbal ya gitunya. Skin dia tuh. Kayak bere fotonya anu. Fotona ya nama apa? Pada zamannya. Pada Zamannya tapi ya. Pada zamannya jangan ditiru. Jangan, ulah. Mau mungkin Sekedar ieu. Mulai didaekeun biru pada. aneh, Bro. Ya kan besinannya maknya. Benar. Budak kain Inspirasi ya. mudah Mudah, iyalah, terdoktrin. Benar, Keren ya. terdoktrin. Viral naon? Ya, Udah tergantung kosi ikuti tren. Pajar eta Pajar. Pajar Sadboy. Pajar maksiat. Pajar. Terus, Mang, balik deh, Mang. Baik nonton reggae kan. Balik nonton reggae. Baran ya. Karena Ima, Saha eta mah? orang Barengkok. Orang Barengkok. Rengkok. Eta barengkok kabeh berarti. Tela lurus lah ini. Oh nama, lempeng weh. Kalau tuh jalan depan kieu teh. Nah, Ima. Apa sih anjing? Terus, Mang. Terus maksudna mangkat jeung si Danu tah. Jeung si Danu. Orang di mangkat kan, mau motor ya. Mau motor. Di Vario. Nah, ya kan. Vario. Vario teh motor sorangan apa motor kolot? Babe. Oh, motor. Motor kolot, guys. Anyar ya, anyar. Motor Vario, nu Vario apa? Neangkeun ya. Motor Vario. Neangkeun si ieu Ima. Heeh, kapangi si Danu dong. Untung nu Vario lain nu Paratmo. Hehehe. Bahaya lo nu Paratmo. Berat. Berat. Tah, terus kan? Ya, terus kan? Untung Vario. Terus Orang terus. kan, harus masjid dia, wet ya kan, Weh. harus masjid. Benar. Danu aya, reka mana sih ya? Si tangkurak Danu teh. Gua kemana sih ya? Turut munding. Kayak ulinya, we ilu tuh yang, aik naon mah yang lebih piluan padahal kan, udah tapi- paling mau diajakan. Pasti milih si Danu soalnya. Enggak. Bahaya. Pasti milih si Danu. Tapi sekarang orangnya masih aya. Makanya dia mungkin kayak kene. Iya, karena aya kene, makanya diomongkeun. Terus, Mang. Kayak kene. Ya kan orang mangkat dong. Ya. Nah, di pas turunan Geledug, orang tadinya santuy gitu kan. Biasa santuy. aik mau awewe dong. Oh. Istilahnya ganteng maksimal lah nya. Ya, rek neang. Pokoknya geus stylish lah mah ya. Oh iya, pokoknya geus ngelehkeun lah. Cek sorangan nu ngelehkeun. Simpul. Pancek urang. Cek Terus? sorangan. Teuing aya naon teh si Danu ngebut nya. Heeh. Tah goblokna urang teh ya. Di anjingan lah istilahnya membagongkan momen eta teh. Disebutna goblok. Goblok. Iluan ngebut. Kepancing dong. Bener. Asa jiwa iya. Jiwa muda. Baheula teh. Lagi membara. Jiwa joki. Jiwa joki. Aya keneh lah. Aya kene. Terus? Aya motor nu belok kanan masang sen di si motor teh. Geus masang sen tapi bener masang sen. Benar, orang ningali di tukang. Geus belok si Danu nabrak. Berarti nu cilaka si Danu atuh. Si Danu nu cilaka pertama nama. Orang pan di tukang ngebut mangnya. Teka rem yo geus. Wow. Emang remnya harus Geus separa rugu. Geus oleng ya kan. Urang digeleng we motorna tuh. Motor si Danu teh. Danu digeleng. Motorna. Oh, motorna. Motorna. Ulah salah paham. Motorna nya nu digeleng. si Danu ka mana eta? Danu mah aya ngalipok dirinya. Ngalipok. Parasa ka warung. Oh, lain beusinan parasana motorna ngalipak si Danu ka warung. Apa nu urang teh nyaho. Wajarnya, wajar. Urang teh jelas. Urang awal. Wajar pentingnya. Oh, benar. Terus kan? Malam sekitar 7:30 lah. Malam. Agak poek gulanya. Berarti motor si Danu rusak dong kageleng. Atuh, ngana ka geleng ya. Ningsep. Rusak. Tapi nu rusak motor babe. Kok Emang kok bisa? terbang berarti motor mana? Atuh motorna Nah, Maksudnya naon kieu teh urang teu paham. flying. Oh, Flying. flying tapi teu Dutchman ya. Ya biasa, flying Terbang. Terus? Paham Terus, sih. Bang? Ya urang mah geleng pan terbang motor dong. Ilu jeung motor tah, Blado. Enggak, urang mah leupas na motor, Oh, jatuh lepas, sama gulitik dong. Si motor aya Si motor kah? Oh, Nyungsep, susukan artikelnya lah susukan. Parit guys. Susukan itu parit. Sungai. Enggak. Teu. Parit. Sungai versi kecil. Nah, versi light nah, versi light. Versi lain, benar. Terus. Nah, si Danu di mana jadi Nah, pertanyaan? posisi lo si Danu di mana? Si Danu nuraga Si Danu nuraga pertama. Tapi nu kageleng motorna. Nah, bingung urang. Motor maneh ngapung padahal pan lain Superman. Si Danu pan di dia. Heeh. Motor di dia, si Danu di dia pan motor nu kageleng. Jadi motor hiber, si Danu mah kalengkahan ku motor. Oh. Kalengkahan. Jadi Kalengkahan. si motor itu bener-bener flying gitu. Flying. Edas.
Karena kan motor si Danu posisi geus seragam. Ngaguling iya, posisi benar. atuh aya di tengah urang rek kumaha. Terus Lain kunaon motorna nu digeleng kunaon teh si Danuna nu Hayang nama si Danuna, cuman sehubung si Danu kalangan ku motor. selamat. Berarti mana ya unsur unsur Itu nama Dendam, Mang. Waduh, dendam. Rumah nganjang. Dendam. dipiluan mah ya tunggu nyawa. Anjing yang teu respon dendam. Itu turut biung. Dulu bingung. Terus nah nu jadi pertanyaannya. Nu nasib nu ditabrak kumaha eta? Tah. Ku dua motor sia di Anu masang ditabrak sen. si orang geldug teh nya. Tabrak si Danu kan. eta Ditabrak bapak-bapak apa nah? Bapak-bapak. Minta ganti handle remna potong. Waduh, aya nu rusak lah. potong kendaraan. doang. Kok handle lu potong? Aneh. Kan aduh kan ditabrak. Kan ditabrak. Nya ngaranna Ya, ditabrak benar. pentingnya nya. Padahal mah kuduna masang sen, kuduna sen anu hancur. Saya anu hancur. Oh, emang handle. Ayo mah Kalau handle Kita aja. nggak tahu, guys. Amun saya kieu ku leungeun bisa leungeun. Pokoknya minta ganti. Minta ganti. Tapi posisi motor Blado Oh, teu karupa pokona mah. Ringsak lah nya. Ringsak. Pas diangkat teh ya Allah, teh motornya mau ninggeus. tadina Vario jadi paratmu. Parat. Sorry guys, sorry. Aduh keceplosan. Pokoknya mah hancur lah. Hancur bangket Hancur. Hancur banget. Terus, nah, Aimang Ali kondisinya kumaha tah? Oh, urang luka tah ya keneta luka. Oh, berbekas guys. Jadi teh pernah aya batu Jadi nyangsang. bundas. Jadi teh pernah aya batu nyangsang. Wah, eta barudak rasa teu nempo coba deket. Coba Nah, deketin. Jom. Oh, hidung sih, dong. Emang hidung mah sakualitas. Hitam bukan sembarang hitam. Hitam. Tetapi giginya koneng. Siap lai. Mabok tai. Terus. Terus mah. Minta ganti ta. Kita ganti ajukan Di ieu meureun nimrung. Ini merung merung. Nimrung, masa. Di sini polisi di mana kan? Polisi di mana sementara unu hajat? Nah, Aneh kan tampol tuh 2 hari tak. henteu. Pasti kan tampol lah eta pasti di hide eta cerita lain. Henteu, urang mah dirinya aya sifat jagoan, matar aya Benar Bang. Orang di mana wae ulah sok arogan. Nah, intinya- Bener guys. Orang teh anggota APNR. Jagoan cenah. Jangan suka memulainya. Jangan. Kecuali dimulai Ya, ulah minta mundur. ganti ta. Terus kumaha badami. Bina kieu kan. Datang Bapak si Danu kan ngomong. Oh, geus ngahubungi kolotna. Eta teh sebelum ngahubungi urang ngapangisi ready. Oh, aya budak Oh, lembur. si Redi teh saha yo? Si Redi teh guru pas kibra. Oh, guru pas kibra, guys. Iya, ya pas kelagak deh. Si Ready ada di lokasi. Ayo di lokasi. Tiba-tiba ya. Apa? Balik di Liliang. Oh, balik. Oh, balik. kabeneran. Balik. Motor. Kabeneran. Ka motor duaan jeung sa teuing teh. Tak apalah. Terus? Di orang teh kieu. Red, ka imah bejakeun ka babe urang ngacilakaan di geldug, tapi lo rame nya cuma gitu. Terus? Bejakeun datang dong babe nya mah ngining dugug datang kan. Aju ngabahas masalah handle rem nu potong dah. Minta ganti dong. Ya, Ayo, ka Cuk. posisi maneh duaan. Aju cek mang ini coba balas si Danu ya. Oke, ayeuna kiling gantian. Kitu mah urang ngaganti handle rem nu potong, abi maneh gantian motor nu itu tuh nu rusak. Nah. Bayangkeun motor kolot kerak sabulan. Anyar Cuy. kene. Anyar Kreditan. Kredit Ayo Allah kreditan. 2 tahun harita. 2 tahun. Heeh. Terus? Terus? Balik ka lembur teh nya eta Curi. ceurik da urang nu banyusak Benar. da tupan Nah. tadi Ayo teh. curi kolot mana apa sih itu curi? Urang mah ceurik cuman hate. Malu dong. Wih, benar. Fuckboy. Fuckboy masa nangis. Pentolan, masa ceurik sih di Iya. Ceurikna di imah. Ceurikna di imah. Biar enggak ketahuan banyak. Benar. Datang ya ka lembur. Geus rame eta di lembur teh. Aduh. Jadi disambut. Jadi omongan nanti dinya Oh, iya guys, Ah. ngomongin. Si Aldi nya ngan cilaka wae. Aju mah ono. No, Saha mong saha. Henteu babe ngomong kieu. Ngomong no. Henteu Emang ono apa babe ya? babe heula. Babe. Apa kumaha? Babe ngomong kieu cuma kadenge ku batur gitu nya. Aldi kieu tinggal pehane kolot tadi dinya urang kana hate kan. Didinya langsung dengan peso. Henteu. Oh, ente para teh bener. para sarek bunuh Arek diri. nurutkeun. Karena kolot mau kan kudu diturutkeun ya. Benar, ulah Paehanna lawan. babe para satenya. Para sarek dipaehan. Oh, nang atupan urang asalna di dinya. Nah,